mani capek ya. Imah ka gerbangnya kalah kuat 8 jam. Buat kaluas-luas ieu imah ih. Tapi mobil hiji acan anu dia mah beunghar sih. Umi jeung si Abi teh. Aing kesel di imah di dapur aja ka gerbang ya. Kuat ka kesel kuat ka capek teh ieu. Aing jeung ieu nu ditunggu anak ka mana nya cenah. Rek dijemput ku si Umi. Rek busuk ih. Kuat kali lapisan. Aing sekarang sedih hari kita sedih kasih abah. Bakuat kaki ya nangan duit. Ari abdi budak saha. Ari ya itu kieu teuing nangan duit Gusti. Menina langsa jauh ti kolot ti salaki. Aduh, aing euy, beki dieu teh jadi tukang ojek sepi. Duitan gini. Kamari tukang ojek mere 10.000, da embung da putuhna ge 5.000. Sugan we aya mangsa ieu teh. Anya. Nah, isi gecek Catherine eta euy. Ini pewot nu anyar gawe di si Umi Abi. Mangsa deui wae ieu mah euy. Mana motor orang? Oh siap, berangkat. Aduh, lila ieu nu rek ngajemput si Umi kamarana nya dah. Coba geus burit. Ya Catherine. Ih, saha ieu? Ah, itu kan ojek. Oh, nu kamari. Euy, jeung datang deui. Bareng ojek mah. Tapi kumahnya? Emang teh piwarang ojek itu? Cek Umi bilang ojek. Oh, hari kitu mah. Ayo atuh. Gratis. Gratis. Ayeuna mah teu kudu make bensin. Cuma Ayeuna mah moal ngadorong. sing ngadorong deui kos kamari. Dijamin moal ngadorong. Nu bener. Bener. Yakin? Yakin? Siap. Siap sok. Siap. Motor oge anyar. Anyar. Kudu Oh, make. jaman sugi tukang ojek nya anyar wae. Tuh, kudu Nang langsung. ridit teh. Ngiridit. Kamari teh. Meuli 30.500. Hai, murahnya DP-na eta teh. Lain. Pantona unggul. Hihihi. Siap. Siap lah sok. Mana motorna? Catherine, orang naik. Ayeuna mah. Tuh. Bang, iya motor budak. Ayo. Ayo, Catherine, naik. Kumaha ya naik na? Sok. Ih, dasarnya ya. Kan bensin aku dorong. Action. Tukang usul coba tuh bisa deh. Udah pada tinggal meuli bae di imah. Kita tapi dah diajar bae kan. Awas ya, meledog ke aingnya. Surungkeun sia kurang. Awas cedak ieu. Tukang ojek beunghar kieu mah.
Awas, nungan bongoh urang mah. Ya, ya, ya. Hihi. Aya nu nyangket ya menang siga nama ya. Eh, 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 menang. Menang ya. Kaciri. Aing mah. Kebalik ya manusia teh kalau kasendal. Ih, jadol teh ieu mah geuning sendal meunangna ih. Dasar. Aing teh boga dosa teh boga naon. Aing pindah aing tempat Awas jadi disurungkeun teh. Sekali deui ya. Sugan menang lauk ieu mah lain sendal atawa sepatu. Sugan bae nu ieu mah menang ya deh. Sugan bae bungaheun si Umi jeung si Abina. Hati-hati budak sah. Indung bapa geus teu boga. Numbaraha ka Tasikmalaya. Neangan nu amis-amis. Ya, menang ya siga nama ya ngarenyat nama gede ya. Bungaheun geura si Umi menang lauk mah. Sugan we di dieu mah beunang aing. Mah nya we. Dek. Dek. Aing mah sendal deui atuh geuningannya deh. Ieu mah pucet tadi mah. Jauh. Aduh. Senal ieu deui nu nipu ka aing teh. Surungkeun siapa ayeuna. Eta sendal deui si koplok si gelo ieu mah. Ieu nu katilu kalina ya lamun cenah ieu meunang sendal deui rek balik lah. Aing nya ieu nguseup teh ku suwe-suwe amat dan sendal deui. Lam urang mah mun teu meunang rek balik pokona mah ieu lauk ade nyala lampu. Wah. Si Cek Catherine kalau mau jadi dinya awas si teh lauk si teh elo ha elo ayo si teh ayo teh lapar Aing ume itu tukang ojek betul.